hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Summa ila hadrati Syekh Ibrahim bin Ismail wa ila hadrati Syekh Azalnuzi nafa'anallahu ta'ala bihima syai'ulillahi lahuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftaradu jeung dipardukeun alal muslimi ka jalma muslim naon talabu ilmi ma nyuprih ilmuna perkara yaqa'u anu tubiba ieu ma lahu ka si muslim fi halihi dina tingkahna si muslim fi ai halin dina tingkah anu bahana bae kana anu bukti ieu hal fa innahu mangka sanya-nyana muslim la budda henteu meunang henteu eta bukti lahu kasih muslim minas sholati tina salat fayuftarodu mangka difardukeun alaihi kasih muslim naon ilmu ma ilmuna perkara yaqa'u anu tumiba ieu ma lahu kasih muslim fi sholatihi dina salatna si muslim biqadri ma kalawan sakira-kira perkara yuaddi anu ngadatangkeun si muslim bihi kana ma fardhos sholati kana kaparduan salat wa yajibu jeung wajib alaihi kasih muslim naon ilmu ma ilmuna perkara yaqa'u anu tumiba ieu ma lahu kasih muslim biqadri ma kalawan saukuran perkara yuaddi anu ngadatangkeun si muslim bihi kana ma al wajiba kana anu wajib li annama karna saanya-anyana perkara yutawassalu anu dijadikeun cukang lantaran naon bihi kana ma naon bihi ieu ma ila iqamatil fardi kana ngalakonan fardu eta yakunu aya ieu ma eta fardun fardu wa ma sareng perkara yutawassalu anu dijadikeun cukang lantaran naon bihi ieu ma ila iqamatil wajibi kana ngalakonan anu wajib eta yakunu aya ieu ma eta wajiban wajib wa kadzalika jeung saperti ieu madkur pisaumi dina puasa wa zakati jeung dina zakat ingkana lamun aya lahu eta tetep kasih muslim eta malun harta wal haji jeung munggah haji in wajaba lamun wajib alaihi ka si jalma atau ka si muslim
wal haji jeung munggah haji in wajaba lamun wajib ieu haji alaihi ka si jalma. Musannif dina ieu kitab bade nerangkeun ayeuna ilmu anu wajib disuprih ku jalma muslim, baik muslim lalaki atanapi muslim awewe. Dina ayeuna kira-kira ukurana si muslim dina rek ngalaksanakeun ayeuna kawajiban nana salaku jalma muslim. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ay halin kana. Dipardukeun ayeuna ka jalma muslim teh nyuprih ilmu na perkara nu mana eta perkara teh tumiba ka si muslim fi halihi dina tingkahna si muslim. Jadi muslim wajib ngalaksanakeun ayeuna salat. Berarti eta muslim wajib oge ayeuna neangan kana ilmu na salat. Baik ayeuna dina tata cara salat, terus ayeuna rukun salat, syarat salat. Nah, itu wajib ayeuna di teangan ilmuna. Sabab manehna katibaan kawajiban pikeun ngalaksanakeun ayeuna salat. Fa innahu la buddalahu minas sholati. Mangka henteu meunang henteu cenah ka eta muslim teh pikeun ayeuna neangan nana minas sholati tina salat. Jadi bener we nya ulah ayeuna dugikeun ka teu diteangan eta ilmu pikeun ngalaksanakeun ayeuna ibadah salat. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi. Tuh mangka dipardukeun ka si muslim neangan ilmu anu mana ilmu eta teh tumiba pikeun ayeuna ngalaksanakeun salat anu dilaksanakeun ku si muslim. Syaratna salat, terus ayeuna rukun salat. Nah itu teh kudu diteangan ayeuna rukun salat aya sabariji, terus naon wae. Syarat salat aya sabariji, naon wae. Biqadri ma yuaddi bihi fardhos salati. Nah, kalawan sakira-kira perkara anu ngadatangkeun kana ma fardhos salati kana kaparduan salat. Ya, fardu salatna ayeuna kudu diteangan kalawan sakira-kira ayeuna fardu kalawan sakira-kira eta perkara teh anu ngadatangkeun ka si muslim teh kana perkara kana kaparduanana salat. Jadi sakali deui saur tadi jalma muslim wajib ngalaksanakeun ayeuna salat. Berarti manehna wajib oge neangan kana ayeuna ilmu na salat. Rukun salat, syarat sah salat, terus ayeuna eta salat teh fardu atau sunat nya anu ngabatalkeun kana salat, syarat sah salat. Nah itu wajib ayeuna
diteangan. Wayajibu jeung wajib alika si muslim naon ilmu ma ilmuna perkara yaqau anu tumiba ieu ma lau ka si muslim biqadri ma yuaddi al wajiba kalawan saukuran perkara anu ngadatangkeun kan si muslim bihi kana ma al wajiba anu wajib li anna ma yutawassalu karena saknya perkara anu dijadikeun cukang lantaran naon bihi kana ma ila iqamatil fardi kana ngalakonan fardu eta yakunu aya ieu ma eta fardu tuh. Jadi ayeuna perkara anu jadi cukang lantaran kana emak kana ngalakonan fardu eta teh ayeuna jadi fardu. Urang kudu nganyahokeun yen ayeuna hukum ayeuna ngalaksanakeun wudu itu ayeuna sunnah nya. Tapi bisa jadi fardu lamun ayeuna jadi cukang lantaran pikeun ngalaksanakeun salat. Tuh. Jadi wudu teh jadi fardu kusabab ayeuna rek ngalaksanakeun salat. Nah, eta ti mana? Nya ti mana urang nganyahokeun nya ku ngaji, ku neangan ilmu. Mata kudu ayeuna bener-bener neangan ilmuna. Nah, jadi wudu teh jadi wasilah pikeun ayeuna ngalaksanakeun salat. Jadi we eta teh fardu hukumna wudu teh. Wa ma jeung perkara yutawassalu anu dijadikeun cukang lantaran bihi naon bihi ieu ma ila iqamatil wajibi kana ngalakonan anu wajib. Eta yakunu aya ieu ma eta wajiban wajib. Tuh, nya. Jadi wajib ayeuna urang ngalaksanakeun salat wajib, tapi lamun ayeuna urang salat teu ngalaksanakeun wujud teu sah berarti atuh wudu ge wajib. Wa kadzalika fis saumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi. Nya kitu deui ayeuna saperti ayeuna urang rek ngalaksanakeun puasa nya. Rek ngalaksanakeun zakat. Lamun ayeuna aya hartana terus ayeuna rek ngalaksanakeun haji, lamun ayeuna urang mampu di jalanna. Urang kan apal kana ngalaksanakeun puasa, tata cara ayeuna ngalaksanakeun puasa, naon anu ayeuna dingaranan puasa, ti iraha ayeuna mimiti puasa, terus bukaana puasa. Iraha waktuna puasa anu wajib dilaksanakeun jeung ayeuna anu sunat dilaksanakeun bahkan anu haram dilaksanakeun. Ya. Eta urang kudu nyuprih kana ilmuna. Wajib urang nyuprih kana ilmu ngalaksanakeun ayeuna ibadah puasa. Sapertos ayeuna zakat nya. Kan urang salaku jalma Islam wajib ngalaksanakeun salat, wajib ngalaksanakeun puasa, terus zakat, terus muga haji. Lamun ayeuna urang teu apal kana ilmuna, maka eta pelaksanaan anu tadi moal sah. Nah, kumaha carana supaya sah? Nyaeta ku jalan nyuprih ilmu. Kan dina zakat aya ayeuna ukuranana, terus ayeuna iraha waktu anu alus ngalaksanakeun zakat, terus zakat teh aya sabaraha bagian. Urang lamun ayeuna teu mampu ngalaksanakeun zakat, tong dipaksakeun da teu mampu nya. Tapi lamun urang mampu nya wajib ngalaksanakeun zakat komo saperti ayeuna dina zakat fitrah. Nah gitu. Anu dilaksanakeun nyata dina bulan Ramadan. Sami ayeuna dina munggah haji oge nya munggah haji
itu wajib ku urang dilaksanakeun. Lamun ayeuna manis tato'a ilaihi sabilan, lamun mampu di jalana nya, mampu ayeuna ngalaksanakeun ibadah hajina, sehat jasmanina, sehat rohanina, terus ayeuna boga bekal. Nah itu berarti urang wajib ngalaksanakeun ibadah haji. Tah anu tadi diterangkeun kasimpulanana yen urang salaku umat muslim nya katibaan ku kawajiban ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun ayeuna zakat, ngalaksanakeun ayeuna puasa, ngalaksanakeun munggah haji, terus ngucapkeun 2 kalimat syahadat, berarti urang teh wajib ayeuna nyuprih kana ilmu pikeun ngalaksanakeun kawajiban anu tadi nya. Ngucapkeun 2 kalimat syahadat berarti urang wajib nyuprih kana ilmu tauhid, sabab eta bersangkutan jeung ayeuna keimanan urang, kepercayaan urang ka Allah. Terus ayeuna salat, zakat, puasa, munggah haji eta peribadahan anu disebutna ayeuna ilmu fikih, berarti urang wajib milari eta nepi nyuprih kana ilmu fikih. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yatajiru. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli.